Iya jelembang alamun naik. Aduh, alamun kenal sih, alamun naik isuk-isuk. Bingung gitu ang, Naon? iya gini ibu jangan wae teh. Ya kumaha tuh didinya mah tibang bujangan emang geunah bebaskeun komo ku seorang anak, bapak majikan. Lo bapak majikan. Boga pamajikan. Ai gawe teh bang kikian tuh di bang nyanyakel pacul teh isuk kita sugan aya nu nulikeun gitu tah. Lieur ieu we, budak hayang jajan. Kurang teh tabungan anu kamari oge kurang geus di korobetan. Ieu teh meureun karek menang 2.500. Orang kayak, bang, bingung ini. Awewe ngan tolak wae gitu ya. Pada mah didinya mah da tina tampang mah da teu goreng-goreng amat. Kan didinya teh bang nyalian doang. Ini elehku di dia mah da geus 4 kali atuh kawin teh. Itu mah atuh aya sih we. Kita orang sugana ya aya pembolongan tidinya. Oh, atuh urang aya solusi mah urang ngeunangan ieu caker pidunyaeun ya dah. Lieur Biar kunaon atuh didinya mah pamajikan geus boga atuh. kan kudu diparahan mah pamajikan jeung anak teh. Gampang loba huut ieu. Buset. Da meureun anak aing teh ucing. Eta budak teu naon sih ngalamunna eta. Hampurkeun ku aing ah. Heeh. Ieu kenaon sih ngarulang wae. Keur ngadu ka bingung gitu euy. Aduh ka bingung. Heeh. Aing jadi pipileun bingung atuh. Coba sok tero itu kumaha. Urang teh bingung gitu emang dah. Ai urang bingung kana awewe, are si emang ieu teh bingung tina sosial kahirupan. Heeh, ieu teh urang teh. Jadi rumah tangga teh geus 40 57 tahun gitu. Jadi teu aya kamajuan. Kieu jeung kieu we. Jadi masalahna teh ieu hayang ka awewe. Hari ieu urang mah da teu eta ieu teh hayang beunghar. Hayang beunghar. Gampang hayang beunghar. Gampang hayang beunghar jeung mung capek mah. Kumaha? Gampang. Geus aya nama kieu lah namanya. Urang boga babaturan ka wawuhannya. Di mana eta? Di mana? Aya pokona mah. Bisa ngabantu lah kemarin duaan ya. Urang gak enak jadi kos kieu teh bener gara-gara maneh. Nah, ketemu urang enak senang. Nya sama ieunya gawe. Kamari cenah pas meuli mobil heueuh. Alhamdulillah. Kemarin teh kabeuli urang ieu tah mobilan. Pamajikan oge 12 apa berat? Heeh cenah. Heeh, ayeuna mah kieu mending gaya nama. Cenah hulu batur ge dibeuli cenah nya. Urang mah nama geus. Jeung ka omongan-omonganna dibeuli. Beuli urang kabeh gaya nama. Geus. Tah urang teh yang kos amang gitu tah. Amang bisa gini. Saya nama kieu lah. Urang dibawa aja ka ditu hayu jeung urang ngilu. Jauh teu? Deukeut teh jauh ieu tenang ya pokona mah. Oh nya tuh. Hayang di dinya kacapai ge pokona mah. Heuh siap. Kudu modal teh ieu pan teu boga duit pisan ieu dah. Gampang eta mah ke mah eta boga 50.000 ge. Heeh. Sayeunaan mah heula. Heeh. Sayeuna bareng ka ditu lah. Hayu. Kantor. Ieu bawa top. Bener atuh lah. Ngan mah pacul lah. Ayo. Gampang ini mah, tenang mah hantar itu lah. Ya, kembalikan. Dikembalikan. Saya norek datang ya teh ka aing lah. Saha ya teh. Mari bukan ka aing we, parupa ngabutuhan ya. Nah, datang ya. Ge, ya. Ayo Din. Ah, biasa ieu. Babaturan. Mau babaturan. Dari pulen. Biasa lah. Iya. Ya, tadi gawe nu datang ka dieu teh 5 urang cenah ti Sukamakmur. Itu mana ya? Urang mah teh dinya biasa ti jonggol babaturan urang. Oh, di jonggol. Aya naon Din? Yuk. Iya cenah babaturan ye keur boga masalah. Berarti anu hiji berarti boga masalah jeung masalah awewe biasalah budak ngora lah awewe meureunnya lah suing baheula teh geuning anu hiji berarti nu ieu ieu mana diokna ieu kakajeun ampun abah ieu diokna kieu abah ya teu naon ya ieu teh berarti hayang bah ieu ulah ngebul teh bisa teh bah iya soalna ieu aya ieu nu rek mantuan aya tiluan di beunang ya mah hiji ku aing ieu. Kade
ulah di ome-ome Ulah di ome teh. ulah eta teh nu mantuan aki teh dieu jauh batur aki mah kieu ngampura we eta rada marabok mah Jadi bah, heeh nu ieu teh ya. Beunghar bah, anu dunia. Tapi embung capek cenah. tapi nggak siap segala risikona kumaha dan naon ge aya risikona beda anu mah deui Risikona naon kira-kira bah? ya palingan ge meureun budak aya nu luka sakeutik-eutikeun meureun Kumaha mun potongan ae bah? potongan Heeh. Anjing teh uing potongan ieu. rek pahe oge gitu Kajeng uing potongan bah. bisa si potongannya bisa Jeung tetangga. Tuh ai tapi Tetanggaan. apa potongan bisa kata tangga bisa paling gering saminggu mah ngampura we gitu teh Jadi bere duit lah bukan berobat. bere we manehna lamun geus sayang ieu terus nu ieu kumaha ieu ngantor doang Ayo orang mah yang ke awewe bah, kumaha teh laku ke awewe teh ngan gagal jeung gagal we orang heeh mah eta bah kira-kira Ya. apa bisa ngebantu orang tuh? hari eta mah yang mana guys masalah di budak mah orang udah bisa wae gampang atuh saheula ya saheula Sok manehna we heula. Anu Anu setelah laku eta. anu geus laku-laku Oh, 38. Oh. Manehna jomblo. Umur manehna karek 17 tahun. oh gitu Yang berarti kan lahir bah. jika lahir ngarang we kopi teh bareng ge atuh. Tadi kan coba dah. Oh iya tuh urut tamu nu tadi nya. oh nurut tadi eta Mun di menang udah. menang sok Moal penyakitan moal. mah oh ini Penyakitan bukan ulah dekat suara dari itu. ya ya nya dia lah tadi Kumaha itu bah. di sini dengan kata yes Ini banget ieu bah. Maksudna ieu naon itu bah? ya eta anu beh aya aura-aura Aur-auran. aya aura-auran banget beh aura-auran ya maneh tong ngadang ieu nya Ngadangan bah. Yang Bancet. Aku bancet di dahar ku orang bah. ulang ngadang bacet jeung cau emasnya ulang di daharan gitu mah Kecoa menang. cong kecoa menang cong corang ulah ya terus gitu we teh abah mah da syariat mah da kumaha tuh nah, ganti si adi cong tuh cong Coba mundur lah tuh gitu mah. Yang halangan. Dia tuh kita sekai sih. Iya teh ciri khas. Ciri khas. Heeh, jadi amun misalkan teh laku ka awewe kieu cenah Oh dia. gitu. oh gitu kumaha geus lila ente teh hirup pabalangsakan teh Ieu teh lila mah encan bah teh bangka karek 18 tahun setengah. ai budak boga Ai budak aya 12, Sama pamajikan 4. oh abah kita kuat ngalawan kos gitu mah Ada kan dia tuh ka ulin pun bah. Ya tah kamari nek digadekeun oge geuningan hmm teu katebusan. hmm Tadi mah hiji nek digadekeun eta teh. Nu rada burayut. Ayo burayut mah alim abi mah. Masukan keja ke lebaran haji mah beureun kapake. Pointit bah. Aku mah solusina ieu teh bah. aya solusi nu instan saputing ge bisa Nah, enak teh kitu. oh Tapi kudu capek teh tah. iya teh capek iya cuman gawena di jam 12 peuting ka handap dari jam 1 jam 2 meujeunna batur sarare maneh bergerak ya ku abah dibere modal hanya ya modalna Ieu modal pi usahaeun teh nya. lain hayang ngahancurkeun tatangga nu beunghar Bener bener. tatangga nu beunghar erek ruko erek imah eta mah nu mainna salare geus jempling bongkar eta ku eta gembokna teh ku abah diteyupna ieu supaya manehna teu saladar Siap siap. supaya bahwa mainna teh hudang-hudang isuk geus araruh Siap. sama kitu we ti abah udah ai pamajikan aya opat yang budak 12 sudah abah kitu kuat geuning Emang abah baraha pamajikanna? pamajikan mah aya hiji budak karek 2
Mereka ka manehna teu laku teh. Kayak mainan geus isukan yang menang mainan. Alim abdi mah ari anak pitik mah. Ya Aya. atur nuhun ieu. Nya eta mah sakitu we ti Abah. Eta mah kitu we Din. Bah. Eta mah kitu we sing ngarek ngeureuy da ieu ga apa aya loba keperluan ya tamu ieu di Kalimantan ieu. Jauh geuning mah. Di ngabaran geus saminggu kamari da. Eta mah kitu we da sing selamat di jalan ieu. Insyaallah minggu hareup ya. Oh, itu pengen tuh. Nah, ajeun tenang Hutang heula, Bah. ajeun ngahutang kayak geus sukses eta ngabongkar gembok tetangga kayak kabar-kabar. Dina hutangnya heula nya. Oh, ka ajeun ngahutang. Ayo nya lamun abi boga kabogo mah diberengin jam lah kabogo. Oh, siap Abah nampung gitu. Jangan tuh. Ih, nanakaun. Ayo tuh. Siap. Gitu we nya. Ayo, siap. Kade di jalanannya. Atur banyak. Oh, ayo. Ayeuna mah kieu nya, urusan aing geus beres. Nah, aing sia geus tinggal ngajalankeun. Sia sarua ditinggal ngajalankeun nya. Aing berarti ayeuna mah geus rek. Aya urusan heula urang ieu nya. Rek mangkat heula. Lagi sama urusan we nya. Nuhun. Eta sih ceker naon nya tadi bere kudukun kos kitu. Kan tadi poho. Naonnya gunan kieu. Tadi teh ngomongna tadi gunakeun di jam 12 ka handap. Waktuna batur keur harees. Berarti sih tita maling meureun. Jeung cenah teh ka. Eta kan toko tetangga. Heeh. Wah, teu hideng eta mah dukun. Goblok cuman dukun saing kalah kita maling ya mah. Wah, Ya heuh ayeuna dibere nepi mah beureun naon deui tujuan. heeh. Ya eta mah penting urang maling yuk. Ayo atuh. Yuk.